dina kitab Tanbihul Ghafilin babud doa aya cariosan sebahagian hukama menurut santri kata jama dari kalimat mufradna hakim seorang ahli hikmah, lamun seueuran hukama ahli hikmah di dieu lain tukang jumpa jampe, ahli hikmah di dieu lain tukang ngadamelan wapak, ahli hikmah di dieu mah tabibul qalbi, dokter hate. Jadi upami aya dina kitab nyebatkeun ahli hikmah atau hukama, mangka bahasa lempengna ulama sufi atau ulama tasawuf. Saur ba'dul hukama bahasa Arabna kieu, wa qala ba'dul hukama arba'atun la sa'adata fihim. Opat kelompok manusia di dunia tidak akan pernah menemui kebahagiaan. Opat golongan jelema di alam dunia pasti dijamin sangsara. Naon margina sabab kalimat sa'adah isim nakiroh, kaasupan lakna pilil jinsi, jadi bahasa jurumiyah sakabeh jenis kebahagiaan tidak ada. Rumah tangga tidak bahagia, bisnis tidak bahagia, usaha tidak bahagia, sakabeh aspek kehidupan la sa'adata fihim, tidak ada kebahagiaan. Mana di antawisna jalma anu dicabut kebahagiaan ku Allah? Ahaduhumul ladzi yabkhulu bis-sholati wassalami ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nomor kahiji kan jalmi anu bakal dicabut kebahagiaan, jalmi anu bakal dihilangkeun sakabeh jenis kebahagiaanna adalah umat Islam anu koret bersolawat jeung salam ka Kangjeng Nabi. Saha wae anu kedul bersolawat, saha wae anu koret bersolawat, diancam dunyana tidak akan menemui kebahagiaan. Caringin Lebak, desa Caringin Kulon, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, aya kiai masing-masing, aya guru masing-masing, aya pemandu masing-masing, aya pemateri masing-masing. Yakin terutama malam Jumat urang sok bersolawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin kahiji, lamun hirup hayang bahagia, lamun rumah tangga hayang bahagia, ulah ngantunkeun maca solawat ka Kangjeng Rasul. Sareng poin tong luhur-luhur da hese. Ngan ketika jami maca solawat niatna ulah hayang ABCD. Maca solawatna niatna ngalaksanakeun tugas di Allah. Sabab maca solawat lain piwarangan Abdurrahman, maca solawat lain piwarangan sasaha, tapi langsung piwarangan Gusti Allah. Dina surah Al-Ahzab ayat 56. Baca ayatna. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saur Allah, innallaha sesungguhna Allah, wa malaikatahu jeung malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, sadayana bersolawat ka Kangjeng Nabi. Allah bersolawat ka Kangjeng Nabi, malaikat bersolawat ka Kangjeng Nabi. Lahirlah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai jalma-jalma nu beriman, shollu alaihi, aranjeun kabeh kudu bersolawat ka Kangjeng Nabi, wasallimu jeung kudu bersalam aranjeun kabeh aslima kalawan salam anu sempurna. Janten maca solawat parentah langsung ti Allah dalam Al-Ahzab ayat 50 genep. Maka ketika orang solawatan di mana wae niatna buleud sejak ngalaksanakeun perintah Gusti Allah.